Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-25. Kocapkeun para wargi sadaya. Harita Salim dina wanci magrib ngumpulkeun murid-muridna. Aya kana 20 urangna di antarana 10 urang petingan kasebut jalma anu gararang. Cohagna mah tukang sahaok kadua gaplok teh, sahaok kadua gobang, cek paribasana tukang bobok tukang tarok. Harita para mitra Salim tuluy cumarita. Batur-batur. Geus nyaho maksud jeung tujuan dewek pang nasi laing dititah kumpul di dia, ha? Cek Salim mungaran tumanya. Dina nongnya nyarita teh para mitra dewek sia aing we kieu. Da teu aya pisan atuh. Basa nu lemes teh pikeun Salimah keur mah teu bisa meureun. Diajarna ti mimiti hirup teh kana urusan kitu we basa kalalasar. Da lingkunganana lingkungan kalalasar. Salim mungaran tumanya bari ngareret ka muridna nu keur ngariung di buruan. Pok murid-muridna meuni ragem naremalan menyebutkeun henteu. Bari silih reret jeung baturna. Padagung sia. Goblok. Tolol pedok sia. Ya manusia terolo. Moal pati-pati dewek ngumpulkeun sia lamun eueuh kaperluan dinas atawa eueuh nu dimaksud ku dewek. Kahiji peuting kamari dewek meuni cacap teu bisa hees sabab hate dirobeda ku sagala kateungeuna. Jeung kapanas tina perkara pamajikan dewek ayeuna moal kabur. Kalawan harita keneh dewek marentahkeun ka sia sarerea ka si lain. Sangkan Nyi Darsi bisa kabawa deui. Sokomo lamun jeung si wawalak nu mawa kaburna beunang. Tapi saurang ge eueuh nu bisa mangiha netelakeun. Kabeh manusia garoblog. Kalakuan alabatan ti keuyeub apu. Padahal ku pangrasa dewek pasti Nyi Darsi jeung aya nu ngakubugna can sabaraha jauh ti wewengkon ieu. Ku ayana kitu, ayeuna si lain kabeh kudu milu jeung dewek urang ngagusur ngaran si Tajudin. Sabab sangkaan dewek geus moal bisa ditolak deui. Pasti nu nyieun cuman taka bawa kabur pamajikan dewek lintang si wawalak Tajudin. Pokona mah pur kuntul kari tunggul lar gaga kari tunggak. Dewek nyaho kari-kari baheula nanyaan babarengan. Ayeuna geus pasti manehna anu maring pamajikan dewek. Baheula bantrok jeung si Tajudin waktu rek ngalamar Nyi Darsi. Eueuh deui manusana rek miharep ka Nyi Darsi lintang ti dewek jeung si Tajudin. Ayeuna yuk jeung dewek urang datangan ka lemurna. Di mana aya montong loba pertanyaan deui. Urang gusur ka dieu. Syukur lamun kabawa jeung Nyi Darsina. Tapi lamun Nyi Darsi eueuh beheung si Tajudin gantina. Cek Salim aya maksud rek newak Tajudin. Kalawan boga kapastian yen Nyi Darsi diiwat ku Tajudin. Padahal Tajudin mah teu milampah ngiwat Nyi Darsi, nu sabenerna mah dipaling ku Jakaria. Tapi ku waktu ieu Nyi Darsi geus ngejat di tempat Jakaria samalah ku Jakaria ge keur diteteangan. Ki Agus, mamang rek tumanya kumaha lamun datang ka ditu si Hardolin eueuh? Saha? Salim nyentak. Nya si Hardolin, goblok sia, si bonge. Eta kekebir sagede hihid, tapi ngadeng henteu. Kacocokan teh ceulita. Lain si Hardolin sia, si Tajudin anakna si Dinta. Salim tipu pun cereng. Tanya. Si Tajudin hampura mamang salah denge Agus. Cek Ki Jemblung celengkeung Ki Omlen. Pipiluun ngomong matak pika keheulin batur. King atuh gede-gede liwar Ki Mlung. Buka celinta. Badawas sia. Sangga aing teu gablek-gablek bujur sia. Ki Jemblung mun cereng. Geus kitu nanyakeun deui ka Salim. Da lamun kitu kumaha? Si Tajudin nyampak eueuh Agus. Kudu kumaha pilakeun urang saterusna. Da tuluy diasrak, na tuluy diawut-awut lemurna, na diduruk imahna atawa kumaha? Nah kudu bingung-bingung teuing. Eueuh si wawalakna matak naon bubuyutna gusur. Hitung-hitung jadi gagantina. Kumaha lamun rakyat-rakyat di ditu ngalawan ka urang Agus? Da pasti itu ge moal cicingeun. Ulah-ulah si Tajudin geus ngarencanakeun kana ngayunan urang atuh. Carincing pageuh kancing saringsat pageuh iket. Kitu
ceki Jagra milu tumanya. Montong kapalang, montong kapalang. Ulah ye aya paribasa. Kagok boronto kapalang caramang. Montong kapalang disebut telenges, kabeh cacar bolang tong pilih bulu. Samalah gogobrogna nu aya di duruk ku sarerea. Tema Salim mayaiti kadrek ngaruksak rayat-rayat di lemur Tajudin. Kalawan teloba nu dipikir deui. Harita wanci Isa jeung sapada muridna Salim Indit. Ngan karilimaan nu teu dibawa teh sabab dijita ngajaga bahru minta, ceuk pikirna bising kabur. Harita murid-muridna Salim saurang ge eueuh nu lemor, pada marawa pakarang nu mawa bedog nu mawa kampak, tumak jeung sabangsana teu beda nu rek perang. Sedeng Salim sajabat ti mawa bedog teh mawa cameti, tina buntut lauk cucut anu reges kawas huntur gaji. Memangnya timuruna Ki Jagra teu nyalahan teuing. Teu nyalahan rayat-rayat di lemur Tajudin ti kamari keneh. Basatas bantrok tarung jeung baturna Jakaria geus siap-siap. Caringcing pageuh acing saringset pageuh iket. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, manehanana kudu siap sadia ngayonanana. Samalah Bah Dinta oge bapana Tajudin, ku waktu ieu make milu turun. Komo kitu baturna Tajudin aya kana welasna urang geus caracad. Sangkaan Tajudin mah nu bantrok teh murid-murid Salim, sok padahal murid Jakaria nu dibawa ku Asmita. Kitu deui keur Salim gede kayakinan yen Nyi Darsih dibawa kabur ku Tajudin. Nyedek kapeutingnakeun nu kira-kira 12:30. Kaayaan di lemur Cibuyut meuni sepi jempling teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Ari lain sora sasatoan mah. Ku timuru nu sejen mah pasti rayat-rayat di wewengkon Cibuyut keur marejeehna tali brasare dumeh ku simpe. Padahal kaum lalakina kabeh ge kalaluar ti masing-masing imahna. Ngadon ngarintip dinusuni. Hari Bah Dinta bapana Tajudin sanggeus papatah ka murid-muridna teh unggah deui ka imah. Kitu sotenan lain sieun tapi rek mancing kanu datang sangkan arunggah. Di mana geus arunggah ka imah rek ditingker ku murid-muridna jeung tatanggana nu dareukeut. Nincak ka pukul 1 pucung hul biji bulan. Sakapeung cahayana meuni ngebrak, sakapeung remeng-remeng siga nu malibir kana gundukan mega. Jegug-jegug kadenge sora anjing ngagogog hawar-hawar. Atuh masyarakat di eta tempat nu keur ngintip geus mimiti caruringhap. Ceuli masing-masing teu sirik nararancung, ku ngadenge sora anjing ngagogog, sakapeung cungungung babaung meuni lamat muraikeun simpena peuting. Lamun dirasa-rasa mata kareueung diwubuh ku sora bueuk, malah kadenge sora manuk sirit uncuy ngagelik. Geus puguheun manuk bebence mah meuni ngulincer. Nurutkeun ceuk kapercayaan urang dinya, satiap aya manuk bebence pasti aya jelema jahat, boh bangsat, boh rampok jeung sabangsana kasebut jelema nu rek ngaruksak. Atuh kabeh beuki ariatna caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Masing-masing geus nyarekel pakarang sabogana-sabogana. Tuh anu teu boga pakarang samodel bedog atawa kampak, aya nu mawa halu jeung ruyung kabung, sawalah aya nu mawa barera tina careham munding. Pikeun andelan dina waktuna aya karusuhan. Kacaturkeun Salim jeung sapada muridna aya kana 13 urang geus rek tarpi kanu dituju tajadian lemur Cibuyut. Jalana mabal ka sawah terus mapai kana jalan kareta api. Teu karasa geus tepi ka sisi situ Cibuyut. Reg harita kabeh adeureun sabab Salim pangheulana ngaraneg. Sawareh anu ting kuliwed kana rungkun. Sawareh ting darepong sisi situ teu beda ti sato galak rek ngadodoho mangsa. Kitu deui Salim jeung Ki Jagra katut Ki Murdasim jeung Ki Jemblung. Geus taki-taki bari panon ting rarindat ngabagi reret ka sisi ka gigir. Pok Ki Jagra nyarita rada haharewosan. Ki Jembling kieu Agus, poa keur talibra mun teu kadenge sora nu batuk-batuk acan geuning. Ceuk Ki Jagra bari panon manco ka jero lembur. Ceuk sangkaan di lain geus talibra sotenan. Tapi saha nu nyaho di imahna masih keneh nyararing. Buah aya di luar, ceuk Salim. Keur nyarita kitu kadenge pasireun sora jalma ting kerendeng. Si horeng nu keur ngarona jeung saurang deui tas menerkeun solokan bari mamanggu doran pacul. Ari Salim rikat nyalingker kanu buni, kitu deui baturna nu tiluan ting kuliwed. Pok Salim ngaharewos. Awas euy jalma euy. Ka di mana geus deukeut tarkuku tiluan.
tekuk beheungna ku dewek rek ditanya Salim marentah atuh nu tiluan ting arunggeuk teu kungsi lila dua urang ronda jeung saurang nutas menerkeun solokan teh tarurun kalebak sanggeus deukeuk kak tiluanana diharompet ku Ki Jagra Ki Jemblung jeung Murdasim terus disered ka nu Suni tidinya Salim ngalugas bedog kalawan congona disantongkeun kana palaba beheung nu keur dihompet ku Ki Jagra. Urang mana sia? Ha? Cek Salim bari mencerong kana beungeut nu dihompet ku Ki Jagra. Dina nemalanana teu bentes sabab beheungna dihompet. Pokna bari tutunjuk kana beheung taksiran hese rek ngomong. Jagra. Kenora jadi ka hompet euy. Geus aya parentah kitu mah Ki Jagra rada ngenoran leungeun. Tidinya kakarane malan kitu ge teu pati tatag bari awak ngadegdeg. Ti dia kuring mah. Urang Cibuis asli? Nya ti dia. Sering apa Kang Aras Tajudin atau si Dinta? Teu duka. Teh manang nganglesok padahal tatangana Abah Dinta. Demi katelahna Arnan. Wah. Mendong pura-pura teu nyaho sia. Piraku urang dia pituin teu nyaho Kang Aras Tajudin atau si Dinta. Sabab salemur jeung silaing pada urang dia. Tuduhkeun di mana gogobrok si Dinta. Lamun teu dek ngabejakeun alamat Congo Bedog niru kana gengerong sia. Jawab. Salim ngajentak bari ngajambak buuk Arnan kalawan beheungna disantongan Congo Bedog. Nya kuring mah teu apa Kang Aran Dinta? Arnan tetep mungkir nyebutkeun teu apa. Si horeng geus dibejaan ku Bah Dinta di mana inu nanyakeun manehna atawa nanyakeun Tajudin ulah disebutkeun nyaho sok sumawana nuduhkeun imahna. Wah, bohong sia. Mustahil salemur teu nyaho naman. Rek ngabejakeun moal ha? Salim menigeus ti kakereket. Nya antu wau kuring mah Kang. Kurang ajar sia. Rasakeun siksana ieu. Setan. Cepet beungeut Arnan dikitik ku dampaleungeun kenca kuat kamag ngagebang kieung. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauningan. Arnan harita para mitra beungeutna dikitik ku dampaleungeun kenca kuat ka ngabang kieung. Sok sia, rek dibejakeun moal ha? Salim nanya deui. Tapi Arnar angul harita teh ngabetem atuh puguh Salim beuki nafsu. Harita Salim marentah Ki Jagra supaya tiluanana dibarincang. Sanggeus jalma nu tiluan dibarincang dina tangkal cau. Teu tatapasini Salim ngebrehkeun kagarangan awak Arnan dirangketan ku cameti buntut cucu. Ceger. Cameti ngahanca awak Arnan kuat ka kekerjetan. Panon peureum bibir nyengir kitu deui. Dua urang ronda nampas siksaan ti Ki Jagra jeung Ki Jemblung. Nepi ka beungeut ronda geus boborot ku getih samalah nusa urang mah huntuna kuat ka murag dua siki. Caku. Ronda ting harekeng taksiran karasa seueul. Dihanca ulu angen ku gempuran peureup. Ari Salim harita tuluy-tuluyan ngarangketan awak Arnan geus caracad gartihan. Tungtung buntut pecut meulit kana beungeut. Ceger. Aduh. Arnan geus ampir-ampiran teu bisa walakaya. Tapi weleh Arnan jeung dua urang rona teu daek nerangkeun sigana tibatan daek nerangkeun kajeun ajal. Da eta we sakitu disiksa beak hadaek ke eueuh nu daek ngajelaskeun di mana imah Bah Dinta. Atawa Tajudin tina kituna Salim teu kapalang garang kawas jelema edan anyar leungit dirasa kamanusaan serepet we ngalugas di bedog. Kalawan teu tatapasini tungtung bedog digariskeun kana beungeut Arnan. Aduh, tobat. Arnan ngaguak nyebutkeun tobat tarik nakar. Sabab beungeut jeung dada ditulih ku Congo Bedog. Sakitu Arnan geus teu mangrupa bari sakujur awak geus pinuh ku getih teh. Pikeun Salim siga nu kurang puas. Tamang nu dipake ngaringkus leungeun Arnan dikeureut. Disangka ku batur mah rek dilepaskeun. Nya atuh ceg pinggelang leungeun Arnan nu kenca diparieuskeun. Tidinya keplas leungeun Arnan ditigas. Aduh, tobat. Arnan ngoceak leuwih tarik batan tadi. Leungeun sabelah aplek-aplekan ampir sapat. Harita Arnan gagarabagan. Keur kitu dijejak bobokongna koleang kejebur Arnan ti gejebur kana situ. Sedeng ronda nu duaan ngajaloprak sisi rungkun
nusa urang di diparieskeun beheungna nusa urang di sampaleungeuna nyaan kagarangan Salim lain beja nepi ka tega nganiaya jalma nu tanpa dosa sedeng nu boga jalan namah lantaran namah tayalian ti Jakarya nuku waktu ieu can kacaturkeun terus ka mana peuting harita nyaan manusia teh teas hulu patan daek nerangkeun kajeun modar kurat batu tah si kurang ajar teh cek Salim dibarung ku amekan ngahega kadorong ku hawa nafsu geus kitu geletis si Omlen ngaharewos ka baturna amin nya deui teh geus Kang Salim mun uras-rasan pisan luas ngakaya anak deung uing metong boroning luas maehan sakali nuing nampuling pemajikan ge deuh geus masuk rewas komo laun maehan bisa kumaha teuing we dosana tapi Kang Salim aya ku luas kitu ting haragab kana atisan rupanya sorangannya teman hina euy lamun aya nu ngadek pira ku teu nyerieun euy cek si Omlen ngecewit Red Salim ngareret sarta nanya dumeh katingali si Omlen kegereyeman wae ari silai ngomong naon si Omlen kadeuleun aku dewe kegereyeman wae keur ngomongkeun dewe silai teh omong Omlen sia cek Salim siga nu ngadengi sing demi ting lamun kuring ngomongkeun kilanceuk mah geuning bieu kadeuleu ku dewe sia kegereyeman keur bobaca naon sia teh ha gereman soteri ngomongkeun kilanceuk tapi bingung keur babacaan keur sising lae bisa ada demit anu ngageugeuh di dieu kalengkahan kaluhuran ku kuring pokona mah jurig nyingkir sarta nyingkah uing rek ngaliwat ting sabatur-batur kitu mun punten-punten kasebutna da urang teh aya di tempat batur atuh ieu pokona mah mipit kudu amit galak kudu bebeja kitu kilanceuk beuring oge marukan teh cek si Omlen bisa pisan nyeritana uncuk kolot ge lamun urang nyorang tempat anu sunyi atawa kanu gareumeun kudu sisinglar kudu amitan heula sabab da demit mah lain lawanan urang kata mata-mah ku urang teu katingali lamun itu awasin ka urang jadi kitu mata oge yah dedemat dedemit nahaon bari ge maka sieun ku dedemit sagala kawas nu meuneuleuk we ka dedemit sia cek Salim takabur ongkohan manehna mah tarap percayaan ka bangsa dedemat dedemit majarkeun teh tahayul geus montong dihaminan teuing atuh sabar wae mah tuh taina kumaha satuluy nepi karepeun urang ye narek didatangan wae ka Imah Sidinta atawa rek ditunggu dina sina kaluarna cing kumaha ye cek Ki Jagrat tumanya siga nu teu sabar didatangan cenah ogo gobrogna ditunggu lain tungguaneun leuheung lamun manehna kaluar dina peuting ieu kumaha lamun teu kaluar beureun urang sararea ngadonting jarantul di dieu marabkeun reungit parawan reungit we ayeuna eueuh di jalan euy nanyakeun eueuh jelema nu kumaha lampreng leuwih deung ngaduruk heula imah nu mana we nu eta tah cangke di mana rakyat baruda di dinya urang ngayakeun tindakan syukur lamun bisa tepung jeung si Wolak Tajudin tunggal itu jemlong laksanakeun euy imah nu mana Gus mana we kumaha silaing lah nu sejen siap-siap di mana rakyat nu dilemur geus kebuda kalaluar serang ku sararea malah terus imahna durukan kabeh tuman cek Salim geus teu kapalanggarang leos Ki Jemblung ngaleos lempang salungkar salingker ngadeuketan hiji imah anu kabeneran hareupna hateupna ku eurih jeung inju Ki Jemblung reg eureun terus runut rinat ningalian heula ka sabudeureun tempat sieun aya jelema nu nangenan para mitra sadaya hatu harita Ki Jemblung sabada meunang parentah ti Salim pikeun ngaduruk imah harita geus ku siwel Ki Jemblung ngaluarkeun kayu api tina pesakna tidinya nyabut obor tina sela-sela bebeurna sut disunutkeun kana obor sanggeus hurung blewer obor dibalangkeun kana hateup anu teu kungsi pamenitan keretek hateup hurung teh tuluy mapai kana kaso-kaso malah ngaremet kana bilik akhirna geretek hiji imah kahuruan seuneu ngabebela sora kaso-kaso jeung tihang ting borobot ting bertok maklum dijieun tina awit puguh we kabeh masyarakat eta tempat budal kalaluar ti masing-masing imahna bari ting corowok nyebutkeun kahuruan cenah kitu ting corowokna masyarakat meuni matak geumpeur awewe jeung barudak ting jarit burber lalumpatan di antarana aya nu ngagemol pakaian aya nu nyuhun kasur aya nu nuntun doma jeung sabangsana sedeng Salim harita nongtak saurang awewe anu keur ngelek budak nyai
Imasaha nu kauruan teh Nyai? Cek Salim. Imahna numang tamami Kang. Teh mana bari ngadeg-deg. Majarkeun imahna Dinta. Cek Salim kitu sote nyelok sangkan imah Bah Dinta ditulukeun. Lain imah Mang Dinta mah Kang, imah Mang tamami. Tuh imahna Mang Dinta mah teu naon-naon. Nu mana imah Mang Dinta teh Nyai? Disangka ku akang imah Mang Dinta nu kauruan teh. Itu imah Mang Dinta mah tuh nu aya pangelatan manuk titiran. Tuh geuning tuh Mang Dinta ge keluar. Teh malah awewe bari tutunjuk ka hiji imah. Nu kabeneran harita Bah Dinta turun sabab ngadenge sora jalma ting corowo. Nyebutkeun aya nu kahuruan cenah. Geus aya nu nuduhkeun kitu mah Salim teu merhitungkeun kana piakibateunana. Ujug-ujug pelenyang muru kaburuan imah Bah Dinta. Kalayan teu kungsi harita tatanya heula para wargi sadaya. Ujug-ujug ngayakeun serangan. Buntut cucuk geus ngubeng dina siraheun Bah Dinta. Dina gerakan lamat lancah teh untung Bah Dinta cukup rikat ngareuneuh. Bangsa cia. Saha si lain ha? Bah Dinta ngagorowok nanya. Dah. Untung lu bata tanya si Dinta. Podaran sia ku aing deuleu. Salim teu sabar terus ngababukeun buntut cucuk. Lep Bah Dinta tambah rikat. Ngagentak ngalepkeun sirah. Geblos tungtung buntut cucuk cameti teh ngageblos. Buk nyusul tepus rek ngababuk suku. Pelesur Bah Dinta ngajaul bari mesat bedog. Rek ngayonan Salim. Sedang murid-murid Salim tarung jeung murid Bah Dinta katut jeung tatangana. Bedog menibut beting hariuk jeung ting beletrak awor jeung bedog ti pihak lawan. Halu ting hariuk ting beletak. Tarung campuh jabaseuneu terus ngabebela. Samalah geus ngaremet ka imah nu sejena. Sora awewe jeung barudak ting cererit ting koceak ngerasa tagibur. Lain heureuyan. Mana nu keur tarung mana seuneu ngabubulak terus beuking remet ka nu sejen. Nepi ka harita imah nu kaduruk geus aya kana genep suhunana. Harita para wargi waktu Bah Dinta ngajaul rek nyabetkeun bedog meninga gurilap. Kasinaran ku cahaya bulan. Butak bedog Bah Dinta ditadah ku bedog Salim. Kuat ka ngaburicak bijil kembang seuneu. Salim terus-terusan nyabetkeun bedog ngancam kana raga Bah Dinta tapi can hasil. Kitu deui Bah Dinta can hasil sabab Salim teu eleh rikat teu eleh pinter. Rek disuduk ke kemplong gentak ngalegot ka sisi. Bareng jeung kitu bedog Salim teu antepan. Nyak rek nigas punuk. Tapi Bah Dinta kawilang rancing geus. Sabab saeutik gedena geus nyangking pangarti. Jeleng Bah Dinta luncat ka beulah kenca. Awakna muter teu beda ti pangal. Barengan jeung kitu peureub kenca di mati gigir. Hiu jabrod ku waktu ieu gempuran peureub kenca Bah Dinta. Hasil ngahanca walikat jarijeug Salim rada ngajarijeug. Keur kitu disusul tepus ku Bah Dinta. Ngaheumatkeun pedog nu ijiranana rek mapas taktak. Ngan orokaya Salim ge lain lalaworakeun rikat ngadoyongkeun awak. Geus kitu ti kitu muter. Geblos serangan Bah Dinta nyamos. Jeleng Salim ngajaul sedeng dampal suku nu katuhu. Nojer kagigir kalawan teu mis deui ngacejek tak-tak. Jarijeug Bah Dinta ngajarijeug. Bedog rada ngolewenga malah ngacung. Atuh puguh keur Salimah aya kasempetan pikeun ngalaksanakeun kagaranganana. Harita leungeun Bah Dinta nu keur ngacung teh dibabuk ku cameti buntut cucut. Sedeng bedogna dibalangkeun ka sisi. Hiu ceger cameti meurit kana pigelang leungeun. Nad dicentok ku Bah Dinta nyolonton. Sanggeus nyaranog dipapag ku gempuran peureub kenca. Keuna pisan kana cukang irung. Kejerot. Lengak Bah Dinta ngalengak. Siga nu dibedoa ka tukang keur kitu disusul tepus. Beungeut dibabuk ku cameti. Hiu ceger. Cameti ngahanca kana beungeut Bah Dinta. Puguh we Bah Dinta kawalahan. Beungeut geus raca tapak cameti. Hiu ceger cameti ngababuk kana bitis nepi ka meulit. Curalit bleg. Bah Dinta daek teu daek ti bebeut. Sabab bitis nu kabeulit ku cameti teh dicentok. Jeleng Salim loncat ka hareup. Najong sirah Bah Dinta jabrod kulitik Bah Dinta kuat kagugulitikan. Korejat Bah Dinta maksakeun maneh ngorejat. Ngan orokaya Salim teu eleh kesit. Manehna muru deui ka hareup bari awakna muter. Sakumaha nu kauninga para wargi. Salim luncat ka hareup najong sirah Bah Dinta.
Jabrod kulitik Bahdinta kuat kagugulitikan. Korejat Bahdinta maksakeun maneh ngorejat. Ngan oro kaya Salim teu eleh kesit manehna muru deui ka hareup. Bari awakna muter, seak jabrod suku Salim ngabanting beungeut. Teu wudu Bahdinta ripuheun teu bisa males pisan. Malah ngajungkel deui ka tukang. Tapi sakituna mah kawilang kuat Bahdinta ngorejat deui bari ngarawel bedog. Nu ngagoler dina sisi pager. Saberut Bahdinta ku waktu ieu narajang bari nyudukeun congo bedog, nyolocos lempengan beuteung. Tapi tikad Bahdinta gagal, malah manehanana nyolontod sabab Salim teu eleh rikat kentak ngejat ka sisi. Bareng jeung muterna awak leungeun Salim nu kenca ngahanca kana punuk. Bru Bahdinta rubuh nang kuban. Harita Salim ngaheumatkeun bedog rek narok sirah Bahdinta. Tapi gagal sabab Bahdinta malik bari bedogna dipake nadah bedog Salim. Purinyai bijil kemangseun. Salim ngaderetkeun bedogna kitu deui Bahdinta nahan ku bedogna. Keur kitu teu kanyahoan muridna Bahdinta bebela pati ngabanting bobokong ku barera. Careha muning teh jabrod pelengking Salim melengking taksiran bobokong asa potong. Careha muning teh atuh nu kumplit jeung huntu-huntuna harita dibantingkeun kana bobokong. Sedang harita teh para mitra sadaya. Murid Bahdinta nyusul tepus ngaheumatkeun deui barera rek ngahanca sirah. Ngan oro kaya sareretna Salim seukeutna keur siga nu boga panon ti tukang we. Sabab karasa kana punuk aya angin ngahiuk waktu harita. Rengkog Salim dongko bari malikeun congo bedog ka tukang. Bres. Murid Bahdinta nu rek ngahanca sirah Salim teh jadi malik ngocea. Sabab beuteungna katiru ku congo bedog Salim. Dayagdag murid Bahdinta ngadayagdag gila. Salim malik kalawan teu antapara deui bedog ngahanca kana tak-tak. Plak srep. Murid Bahdinta terus rubuh guyang getih. Korejat Bahdinta ngorejat sarta nyepak suku Salim ti tukang. Atuh Salim ngajuralit pleg ti bebeut nang karak bengkang. Daeta ngagebluglir nang ka asak murag tina tangkana teh lain bobodohan. Modar si asu. Bahdinta ngagorowok bari ngaheumatkeun bedog. Rek narok tarang nu jadi lawan. Kulitik plek seseukeut bedog Bahdinta ukur hasil nigas lemah. Sabab Salim rikat ngagulitik. Bari bedog teu antepan nyebuk di hanap. Kalawan teu mis deui nyabat kana bincurang nu jadi lawang. Plek. Aduh. Bahdinta ngagoak bari ngajol. Korejat Salim ngorejat nangtung sarta bedog ngulawi ti gigir plak keuna kana pigelang leungeun nu jadi lawan nepi ka bedog naragrag. Didinya Salim nongtak samleh kampret nepi ka Bahdinta ngalegedai kalawan peuheungna disantongan seseukeut bedog. Cok rek ngojak kumaha sia Dinta? Di mana anak sia nu ngaran si Tajudin? Kira bejakeun ka aing deuleu. Lamun teu dibejakeun alamat beuheung sia sapat deuleu. Hayo ngomong sia begu. Cek Salim menika kerot di barung ku ambekan ngahega. Esa ngoprot masuhan sakujur awak. Tapi Bahdinta teu daek ngomong malah mureleng kana beungeut Salim. Waktos na seep.